mandi ayah pidahu yang mau kadi hampura dasa urang ku Allah subhanahu wa ta'ala serta ajana orang dihampura dosa kuno jantan ibu rahmat ridana Allah anaki ridana ibu rahmat itu mohon karena Allah mohon cakapan pada kami jantan naik bandang saling kakne ngarungkuy kuruk dihapunkan sama doanya abdi hapunkan sumudaya kalempatan le obi sami sepuh abdi saupamina teu aya nek sareng aki ibu rama abdi oge abdi moal aya jumeneng dugikeun ka wangti ayeuna ugi dosa pidoana mudah-mudahan dijantan uang mudah-mudahan pernikahan abdi ieu dijantankeun pernikahan anu munggahan oge anu terakhir amin ya rabbal alamin cekap bagus dilajenkeun ku ibuna oge ku wargi-wargi anu sanesna ibu ramana 3 kali anu sanesna cekap sakali wae mangga bagan teras majang oge jenengan anu nembe parantos disebatan ku sungkuring biasa ngantri di bawah ditu nyakatan kana tempat penyiraman mangga akhirahin mangga 3 kali gelis adi anaki Bapak Jiraman Hidam, mudah-mudahan hidup suci bersih. Sakumaha hidup dilahirkan ku ibu tidak. Aina mamah dengan bapak ngecakeun Aisyah, tapi lain hati mamah dengan bapak tanya ahli hidup. Nanging insyaallah tinggal minta jantan anjing badiri alih tugaskeun ka jantan sareng hidup. Maka saparana seramakna dilajengkeun ibu 3 kali oge wargi-wargi anu sanesna cekap sakali wae. Sambil ye kawan pengantin di Siraban, mangga sakali deui urang maoskeun shalawat sasarengan. Ya Rasul salamu alaika ya Habib salamu alaika